Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ayeuna simkuring sajami midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Dongeng Sunda nu katuna dinten kamari teh anu janten judul pamitu salah mah anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 28. Mugia ieu dongeng anu sajadi pidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang beberahana mana kanu nuju ngarandapan kaliet sirah landongan ambeh teu rieu deui. Yuah pemirsa supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang dangukeun sasarengan dieu calik sareng among kumaha jucungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 28 teh. Yuah mangga si Ebod anu geus meunang panarajang ti anu leuwih pendek eta manehna teh geus nangtung deui pancuh dina tangtunganna bari ngarasakeun kanyeri dina leungeunna anu dipake nakis eta panarajang ti nu pendek teh. Si Ebod bari ngagerentes ada nyari oge mayan nimba tenaga lapisan nacing kena lumayan ya. Orang kudu serius ya mah. Bahaya ini mah. Bahaya. Kamu teh serius bisa bahaya ini mah ya. Karena nyawa. Masker saya buat keur ngagarentes kitu. Eta anu jangkungna ukur sahana pun tinu jangkung eta. Anu tadi geus narajangkeun panarajangna ka si Ebod ngomong bari dimimitian ku nya kakak. Kumaha tuh ngagarentes kitu. Pola kitu atuh. Ratu kumaha panan emosi teh nu diajarkeun ku guru si laing teh tengan ukur gitu. Oh lah serius atau serius yo nya yo ayeuna ku kuring harek kuringnya amang malah da usabab maneh masih kena bolon kene kuring mah geus hampir tengah tubuh ayeuna amang harek nyarangkeun deui panarajang ka maneh siapnya terus siap. Cek eta nu leuwih pendek teh sanggeus ngomong kitu nu jangkungna ngomong kan leuwih pendek. Ulah serius teuy ieu karunya eta teh budak leutik. Cek nu jangkung nya tuh Aden akang barakatang matos kalem ya. Ieu mah kuai. Ieu bodak teh kudu diwarah. Ngaleutik keneh oge tapi emosilatna mah nah lumayan lah yang hiburan mah. Jang tong song ulang kitu atuh Yo tah. Raden Barekete gajong deui ka Rasing Uday. Si Ebod bari narajangkeun tajongana anu karasa tanaga lapisanna teh leuwih tibatan tadi anu ditarajangkeun ka manehna. Si Ebod anu geus siap dina tangtungan anu panjuh geus masangkeun kuda-kuda oge. Manehna teh meniriket ningkahan panarajang tajongan ti si Raden Bareketek. Plos teu beunang tajongan Raden Bareketek teh. Teu beunang kana awak
si Ebot. Pas keur kitu kabeneran si Ebot geus sakaligus main teh mirancing geus pisan sebari ngacuralit tuluy najongkeun sukuna kana banget Raden Bereketek. Cedak eta mah Raden Bereketek anu keur apes jigana teh pamirsa. Tajonganna teu beunang kana banget kana awak si Ebot, tapi tajongan si Ebot beunang pisan kana beungeutna. Raden Bereketek ngajalijeuk tilu lengkah ka tukang. Bari nyekelan beungeutna anu tas katajong ku si Ebot. Si Ebot anu tos nyarangkeun tajonganna kana beungeut Raden Bereketek manehna nyingkahan Raden Bereketek. Soalna bisi Raden Bereketek teh erek nyarangkeun deui panarajangna ka manehna. Si Ebot bener-bener hati-hati ayeuna mah. Teu kawas anu harita anu ngaganggu kahijiwan oja. Ayeuna mah bener-bener kudu hati-hati. Jadi manehna teh sanggeus nyarangkeun tajonganna kana beungeutna si Bereketek. Si Ebot teh nyingkahan si Bereketek bari jujuralitan ka tukang. Aya kana tilu juralitan segedeg si Ebot teh geus nangtung deui pancuh bari panonna masukkeun nutup antep ka si Bereketek. Sedengkeun si Bereketek anu keur nyekelan beungeutna dumeh beunang panarajang ti sukuna si Ebot. Manehna teh tuluy ngomong ka si Ebot. Lumayan ya. Panarajang maneh teh jang. Lumayan nyeun matak nyanyambutan oge ya. Tapi ulah wakabunga jang. Dume panarajang mesti lain geus beunang ka beungeut amang. Hayang serius jika nama maneh majang. Yo hampurannya ayeuna amang rek serius. Tekung silat ngejorowok si Raden Bereketek teh bari tekung sila awakna ngaluarkeun haseup warna hejo tina kulitna. Sanggeus ngaluarkeun haseup warna hejo kitu teh ngadak-ngadak kulitna Raden Bereketek jadi warna hejo. Tuluy mainna teh ngomong deui ka si Ebot. Ampora nya ayeuna mah kuring terek serius jeung maneh. Ya ageman ilmu teh ilmu pamegat nyawa. Silaing jang lamun keuna tetenggelan ti amang ya. Pasti bakal kocor sia. Ya. Tak sila sanggeus ngomong kaos kitu Raden Bereketek teh gajeleng. Curat gajeleng ka arah si Ebot. Bari rek nyaramkeun tenggeulana kana banget si Ebot. Si Ebot anu keurewas ngadenge omongan kaos kitu tur kaget nampo kulit lawanna ayeuna mah jadi warna hijau kitu teh. Ukur bisa nyingkahan panarajang ti Raden Bereketek. Kusabab masih kena teu ngarti si Ebot teh ilmu naon eta teh. Nah mun misalna bakal beunang teh bakal paragatkeun nyawa ka manehna. Kitu cek pamikiran si Ebot teh. Plos tenggeulan tur tajongan ti Raden Bereketek teu keuna ka si Ebot. Kusabab disingkahan ku si Ebot teh. Ana mah si Ebot ukur bisa nyingkahan unggul. Dumeh masih kene soak ku omongan si Bereketek itu teh. Nah, ajal ukur nyingkahan unggul. Ya. Panarajang ti Raden Bereketek teh teu urun ditambahan deui ku
10 tenggelan diarahkan karena banget dada beteng tur karena walikatna si Ebot. Tapi lain ge boga lakon atuh lamun kudu beunang ku tenggelan kitu mah kusabab si Ebot teh geus diajarkeun ku guruna Mang Suminta ilmu panghambang awak anu geus luhur sarua kawas anu dicangking ku Mang Suminta. Si Ebot meniriket bisa nyingkahan panarajang ti Raden Bereketek. Plus eta mah eueuh nu keuna keneh oge kana awakna si Ebot. Si Raden Bereketek anu tadi nyarangkeun panarajangna ka si Ebot teh rada keula oge. Nah habut jadi kieu manehna geus ngarobah kulit awakna make jampean anu bisa maragatkeun nyawa lawana tapi anger teu beunang panarajang ti manehna teh. Antuk nama Raden Bereketek teh eureun teu neruskeun deui panarajangna ka si Ebot. Sedengkeun si Ebot mah tuluy nyingkahan supaya henteu deukeut teuing ka si Raden Bereketek. Si Ebot jujuralitan keneh aya kana opat juralitan bari ditungtungan kun ceuk mancuh tina tangtunganna bari masang kuda-kuda panonna mah angger seukeut neuteub antep ka si Raden Bereketek. Sanggeus kitu waktosna si Ebot kumaha tuh cag urang tunah heula pamirsa gendeng ngeunaan dongeng anu judul si Ebot jago tanjakan teh enjing urang tepang dangu deui sareng simkuring dina dongeng anu salajengna anu ngeunaan si Ebot keneh. Ya pamirsa hapunten bila samudaya kalapatan teh simkuring kalapatan nyarios oge nya maklum da simkuring mah masih keneh pamula masih keneh nyobi amatiran keneh hapunten pisan kasadayana. Mugia dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babarah kana manah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga